Kanca-kanca kumaha Den saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun doh semua sok mineng kabanungan kumaha teh Den sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh laras angin kadar tinu kawasan bakal kasorang jeung karadapan kanca semua Den saperti anu karadapan ku kaula kiwari doh na kumaha teh lah ngadak-ngadak nagara amarta loba kadatangan tamu dol jeung eta tamu teh nu lain-lain rek ngalan nyawa Semar Badranaya uluh kitu dititah ku para dewa di sawarga Maniloka uluh hiji-hijina raja nu teu kapangaruhan nagara nu teu kapangaruhan ku ieu pangajakna para dewa doh lintang ti nagara Amarta uluh sae pangpangna wa Prabu Yudhistira malahan Semar Badranaya dijaga kaula diberi tanggung jawab pikeun ngajaga Semar Badranaya doh sae Aden Semar Badranaya putra Gatotkaca nu maka ngabela salira ancur lebur papan kali tulis dah halangan keprukat Gatotkaca nu penting rakyat kaula salamet sabab hiji pamimpin boga pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna doh sae kalau bakal lumampah katumaritis dina dinten ayeuna bikin ngajaga leuwih ketat Semar Badranaya edan-edanan aing Sarios ditumaritis kulawarga Semar Badranaya nu jerengating penggalih margi ampir unga dinten kadatangan tamu rek ngalan nyawa atuh astra jinga dawala unga dinten ngajaga ieu Semar supaya Semar salamet tina ancaman para raja ya Kadia kakang silaing ulah jauh ting ti dewek ketu ucu doh laras dewek bisa ya nu nyulik nya lalaut wa keur kieu mah asa gararenting di situasi teh ujang kareueus wa karareueung kieu teuing naon ti mana mimiti na ieu teh dewek teh jadi kieu deuleu ucu doh laras dalamun dunungan tengah bela memberen uating kumaha geus eueuh di kieuna meureun ucu syariatna dunungan hakikatna pitulung numur beng alam oh ya kakang silaing kadiget ucu sae Kang dan disaur ku bapak itu siap beres akang salaku anak aing poe ieu mah dina danget ieu mah aing rek bebeakan ngabela nu jadi kolot sakuduna nya sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat eta nu matak aing poe ieu edan-edanan saha nu rek kalajawa bapak aing tingalikeun saya guyang getih aing jelema nu rek ngalajawa bapak aing bela kolot begitu ngapoe aing ngasah bedog yang naon dijual bela diri pada belaan bapak ngabela nu jadi kolot ulah naon siapkeun halu euy beuki dieu beuki gararagah di rek maehan bapak tenang aya juragan Gatot ulah hendak kendunungan wae si teh heeh siap gitu dulu euy badang sakujun bos sulaya kajang cina
Alhamdulillahirabbil alamin. Duh. Jadi rada semangat ya aing leuy. Tadi nama pan keung dewek teh dulu. Heeh. Da sahanteun atuh bapa diancam ku salarea. Bayangkeun ku si laing. Sok. Jojo ka dieu dulu olo. Lamun eueuh juragan Gatotkaca ting kumaha meureunna? Heeh. Untung juragan Gatotkaca mah bagur dulu. Ngabela komo juragan Yudhistira mah lo. Hiji-hijina raja anu teu kapangaruhan dulu. Teuing naon maksudna ieu dewa dulu. Padahal macik bejat macina bapa dewek teh keluarga dewa dulu. Heeh, bener. Cek beja kita keluarga dewa bapa dewek teh. Tapi aing mah teu percaya. Ongko keluarga dewa tapi beas nganyuk. Bayangkeun ku si laing. Percaya nu kitu. Beja nama bapak itu turunan Prabu Siliwangi. Heeh, teuing aing mah teu percaya kana kana itu teh. Heeh. Ya. Bapak dewek mah ti dituna aya getih Afrika jadi bejana mah mata kulitna hideung. Di halaman kantor Desa Sunia Baru deui nya teh nya. Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Wapukana pemerintah Desa Sunia Baru. Anu sesepuhan ku pangaresana Bapak Kuwud Dadan. Sukmana, sarua jeung dalang ngaran teh yeuh. Heeh, itu Sukmana ieu Sunandar. Heeh. Nu ngaran Dadan mah di mamana ge kararasep nya nah nya. Nah, saya teh sariri goblok jadi. Bapak Kuwud Dadan Sukmana teh kepala Desa Sunia Baru. Ieu teh dina raraga pareresan Desa Sunia Baru. Mudah-mudahan dina acara pareresan Desa Sunia Baru teh cingka petik hasil kala buahna nya. Sapa munut ginuluran sapa neja tina kanan. Para masyarakatna sadayana cing sararehat. Atau pengusahana cing jala lemar sadayana ditetepkeun aya rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah sadayana ge kersa sareng pangawasa nu murbeng alam mudah-mudahan sakali disapa menut ginuluran sapa neja tina kanan sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dewek mah hitung-hitung ngarona we ieu nya. Ada bapak dewek teh meureun kudu dijaga dulu. Ai batur bebeakan manya anak sorangan henteu. Nya. Heuh. Komo bapak Kuwud Dadan mah ngapoe ka dieu leuh. Heuh. Ka bapak dewek teh ngilu ngarona bapak Kuwud Dadan mah gapleh jeung aing. Komo Mang Adi Sunia ngapoe mere sayuran ka dewek leuh. Oh, mere pakcoy. Dewek kakakar ngada pakcoy ka ngeunah-ngeunah teuing. Heeh, di Bandung mah eueuh leuh. Heeh. Da menang pamere mah ngeunah wae leuh. Nuhun Mang Adi ah. Nya juga teh aing mah bawa kacaringin nu dijual ku aing. Mantak turun ke Sendilau. Yang hitung-hitung ngarona we ah. Ngajaga bapak dewek. Ulah naon? Nah urang ngarona. Ka bapak Kuwu, bapak kepala desa bapak Dadan tingkatkeun deui ngarona kitu. Aktifkeun deui ngarona. Pak Haji Gana, Pak Haji Baya. Pak Haji Baya dunungan dewek kitu nya. Heeh. Urang ngarona sararia ayeuna nya. Kade ngaronana di Mahrana leuh gede ah. Heeh. Ngarona urang ngarona ngidereng urilingan desa waspada masing iyatna bisi aya dapan tabaya Kenapa tiga jalan
Hane. Alhamdulillahirabbil alamin. San menu nyawer teh? Hah? Nuhun anu nyawer neme mudah-mudahan kagentos ku melipat ganda. Amin. Kagentos ku rezekina Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wararaas di pakampungan banyak ngarona urang teh nya. Ayeuna mah tingkatkeun ngarona teh kade ah. Nya. Penting eta teh dileueuy ngarona teh mangpaatna salian tinggal jaga keamanan. Eta teh supaya di lemur teh haneuteun teu comrek. Nya. Lainna naon deuleu kejadian mah pan beda-beda rupa-rupanya. Bisi di lemur urang aya nu teu damang wales. Anu ngalahirkeun anu maot. Hari aya rona mapan aya batur pakumaha sanajan ayeuna usum HP teknologi mapan kawates. Aya HP eueuh sinyal. Aya sinyal eueuh pulsa. Aya pulsa eueuh HP. Nya aya HP aya pulsa beak baterai. Tuh lobet. Baterai pinuh pulsa aya. Sinyal aya dijabal ku pamajikan. Nya ai kitu mah aya rona pan urang teh bisa batur pakumaha bisa ngagorowok nya lumatak tingkatkeun deui rona teh nya moal Dari akang atuh. kopi we Nu usaha teh antep. hah Dagang nu usaha teh. heeh manehna usaha aing keur usaha. Aduh hampura tukang kopi tukang ngaceleng tukang kopi itu ruas beureun hampura tukang kopi da dewek menceli lentaheun hampura mudah-mudahan tukang kopi cing beunghar amin doakeun cing aya peningkatan ya kan tina dagang kopi teh jadi naon dagang teh eta keneh atuh cing payu kopina jang didoakeun amin lamun teu payu inum ku sia kabeh 3 bulan mah sare-sare sia. Aya we gadang-gadang. Mangani begadang teh ulah coba Pak Haji Roma Irama teh ulah. Aya laguna kitu kan. Nu kumaha laguna pan eta ge. Pan kitu. Begadang jangan begadang. Kalau tiada keperluan. Kalau tiada artinya. Sana beda deui kita keperluan begadang naon begadang geus deui. Perlu banyak kan. Masalah aing. Nu matak da pantes di lemur magerinya ngarona aduh luar biasa pantes di pos kamling teh euy meuleum sampe nih nya sampe na teh meunang ngabubuy nih alah nikmat diperlukan ku gula beureum alah muruh muy diperlukan ku gula beureum teh dinya alah dihareupeun kopi pahit teh gini anu ngabudah sepat teh gini aduh nikmat ngabudah sepat teh gini hareupeun kopi digigireun anjing edan dina suhunan pocong dina bitis ora yuling nya ka goblok teh macok atuh teh nya katenangan hirup teh beres ngarona tepannya di pos kamling teh berak ngaliwat ning pantes ieu budaya urang teh luar biasa di buaya kebersamaan kana daun cau ning ditamplokeun deungeunana teh teu sapira sok sia hulu asin nya jengkol tahu bubuk belum hayam mewah anjing alah ngeunah teh euy Rona jongjon dahar atuh bangsat jongjon maok kadang-kadang bangsat lagi ngiring dahar da bangsat lagi selemur mau TV teh marukana rek diomean pada menang maok jang di jang beli capek tuang heula der atuh bangsat ngiring tuang malahan panggedena dahar teh hari suku juru TV nu maok ngahuleng ngarona teh
carekan kulurah nih meureun nu tadi peuting pasehat jeung pamajikanana nyetak kitu di urang mah nya nu matak yuk urang babarengan heula ieu lemur teh nu urang keur urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang-urang keneh lin tingkatkeun rasa loyalitas ka lemur teh nya kudu gede rumasya urang jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa teh ti lemur di taneuh ieu rumatak ulah ngotoran kana taneuh sorangan urang teh nya heeh moal barokah hirup deuleu lamun teu apa kana purwa daksi mah purwa wiwitan daksina wakasanana siga dalang warso juga dalang ieu Cita-cita kan jadi dalang. cita-cita yang baheula jeung di dalang ngan kakawen batuk wae jadi tetulus Sikin atau baru. sikin seuri pasti nu mata kaing ayeuna mah moal ngaheureun nu jadi bapa deui karasa deui karasa ku dewek euy lamun eueuh bapa teh lo mata ulah camplak mata ka bapa-bapa ade-ade kade ulah nyamplakan kolot deui ka indung jeung ka bapa komo ka indung mah sebab indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung henteu pundung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tareuh pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu matak ade ulah nyinggung kanu jadi indung tong boro nyinggung ngaleuwihan basa kanu jadi indung geus duraka kade mulyakeun lamun urang hayang mulia hirup di dunya mulyakeun indung jeung bapa ulah munyung ka gunung ulah muja ka sagara nu deukeut eta indung gitu nya doa na bakal nebus sawarga meniloka bakal nembus jagat suralaya doa nu jadi indung mah bakal kai jabah nu jadi indung doana sebab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna mata kade nya jarah teh kade ulah kanu lain-lain ka indung heula we sanajan urang jarah ka mana-mana sanajan jarah ceuk paribasana ka itu ka Mekah tapi indung urang diantep bapak urang teh dipalire moal ka ijabah ku pangeran moal cadu mungku karam dempak gitu nya sanajan jarah ka Wali Songo ceuk kaituna ka Kangjeng Nabi tapi lamun indung diantep diliwat malahan dicamplakan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima kade nya nu matang nu deukeut heula deuleu indung pangpangna nya nu matang sok mulyakeun kanu jadi indung teh upami aya keneh nu jadi indung senangkeun sakali-kali mah canak indung urang teh ka restoran cenah tuang pilih tuangeun anu raos gumantung kana kamampuan urang pungahkeun huapan sekali-kali mah indung teh nya huapan sekali-kali mah indung teh bayangkeun urang 2 tahun nyadap susuna nu jadi indung teu ara sanajan ngegecrek we hayo sok nu jadi indung malahan leungit ka era nu jadi indung dina mangsa eta orok nyusuan dina angkot budak ceurik kehuakan hayang nyusu burahol hareupeun batur nya tega eta oratna katempo ku batur gara-gara mela anu jadi anak bisi kalaparan tuh nah hari budak sok budak ayeuna ka kolot gering teh boro-boro ngurus nya kadang-kadang gering dibikeun ka itu ka panti asuhan nu jadi undang indung teh ka panti jompo heeh aya nu jual amit naudzubillah summa naudzubillah sakali deui lamun hayang mulia hirup di dunya jeung di akhirat mulyakeun indung kitu nya kitu deuleu dina lagu ge pan aya lagu Roma Irama niku kumaha teh ya Aya Kang. Kumaya? cik lagu Roma Irama ning lagu eta ning
lagu Kramat. Heeh. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tuh dengekeun. Jiwa raga urang teh tina kasih sayang nu jadi indung jeung nu jadi bapa. Jadi awak sagede kieu nepi ka gede jalugjug sehat wal afiat eta teh nyadap 2 tahun kana susu nu jadi indung teu narimakeun batuk sia kanu jadi indung. So tulikeun ya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Tuh. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanajang urang sayang kanu jadi pamajikan, tapi ngaleuwihan sayang kanu jadi indung keur naon. Kadang-kadang urang merek-merek kanu jadi indung justru lumputan, sieun ku pamajikan kade. Montong. Ulah kitu, ulah nunggu ridho pamajikan rek mere jadi indung teh. Nya. Kade pamajikan mah aya urutna. Tapi indung moal tapi aya urutna. Nya. Sanajan urang patuh ka dunungan, urang patuh ka raja, urang patuh ka pamimpin, tapi lamun leuwih patuh tibatan ka indung doraka hukumna. Ai ku indung dititah mumule ku pamimpin daek. Padahal eta indung anu bakal nyieun kamuliaan urang hirup di alam dunia. Wah paedahna sanajan tahajud ngapeuting, salat ngapoe dipigarap ku urang, zakat teu eureun-eureun, ka Makkah teu eureun-eureun tapi campelak anu jadi indung eueuh paedahna. Sok sekali-kali mah indung ditungkul urang teh pikiran pameunteun menjadi indung tingali dina rengkak paripolahna dina mangsa urang baheula keur leutik dikandung urang 8 bulan. Ngajuru-juruna disebut teh ngajuru-juruna maut. Lumatak urang ngadoa mudah-mudahan indung-indung urang sadayana, ibu-ibu urang sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nya ulah nyepelekeun ka awewe teh deuleu. Nya ulah ngapernah ka awewe teh. Nya berat tanggung jawabna sok. Awewe mah jiga lemah tapi kuatna luar biasa. Naon cirina? Sok lalaki wanita hamil. 8 bulan beberyengan tong boro hamil lalaki mah burut teh geus ripuh. Bere bisul Bisul geripu ninggalkan. Bisul geripu sok tingali. rumasa waduh panggil sih. Jadi indung walau 8 bulan diganggayungna gitu. Nya lumatak sok doakeun nu jadi indung nu jadi bapa. Nya sangkan barakah sangkan sehat wal afiat. Nya robik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh itu dulu matak dina sebenarnya mah hari indung teh euy tong disebutkeun ini teh hari ibu eueuh ngapoe hari ibu mah ulah ditentukeun itu ieu hari ibu itu ulah ayeuna ngapoe hari ibu mah ieu mah rajeunnya ka indung setahun sekali dina hari ibu kakara nya status oh ibuku engkau adalah mentariku Aisyah tahun sekali mah karena naon ngapoe kudu kitu mah kanu jadi indung mah ari teh aku mawadah mumul jubara cebris ning heeh komo nyeuseuh budak ayeuna mah dititah ku indung teh hese ai hirup daek ning ai hirup genah geuna karasana
daharnya tuh ka inung campelak pada eta sumber kehidupan jadi lu jadi inung jeung bapak kade nya gitu lu matak yuk urang babarengannya aku jadi indungnya angkat barokah hirup dalam dunia manusia manusia ya terus sieun aing belajar sieun ada bisi juri kakak terus sieun aing kudu karana itu patut aing mah jelemana aing mah geus lempeng hirupna nyerak deleg la ilaha illallah moal aya pangeran santi Allah aing mau nyemenakeun kanu itu tahayul nu kitu teh dikasieun juri kakak manusia sieun aing mah teh sieun kudu ke batut ulah dia ulah karasa naon gadi euy urang gaple ada orang duduk manusia sieun lain sieun sia teh tiris manusia anjir beki keung si goblok teh sing lar atuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nu di daratuna jaya nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu dah bawa jurig di ditu we di Bandung balalager kumaha di ditu sok mere kuota barakeun bah tarasa sia manusia a'udzu billahi minasyaitonir rajim lekoh ya sima aing sima maung sieun ku aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung salamet we nya weuh orangnya mati jampe manusia ieu mah jampe teu makih lain naon atuh jurigna budeg jurig bal ulah naon ka dieu sia teh makan bergizi gratis makan bergizi gratis aya naon jamuri cantang si goblok nyebut jamuri ka aing aya naon aya sora pika keungeun euy sora naon teuing demi Allah sora pika keungeun beuring ka bulu punuk aslina demi Allah ulah dilalap demi Allah teh lamun bohong mah heueuh da aing mah bener ieu mah pika keungeun aslina sora naon dengekeun dengekeun aku silengga belah mana belum ditu belah mana ditu di ditu Allahu Akbar belah ditu baba jeung galak saya teh jamuri ieu goblok jamuri we kan teh hanya dengekeun geus lain aslina we demi Allah keung eta meureun apa sora naon matak silang di ka dieu teh aing teh apa sora naon kitu bijilna teh belah mana ditu belah kaler
bela Allahu Akbar. Nah, itu jeung nyiduhan sakadi teh, tenang kiki garing. Babal lain garing, geuloh. Jeung rujit jeung kental sia teh. Sia teh kurang minum. Bina-bina teuing. Ya eueuh. Naon rek nepo ka dieu teh? Setan. Aing teh lanjut si lain yang sudah ciduh. Tenang ke garing. Males si goblok. Manosa. Tadi gigin ku sia. Sada naon eta? Manosa. Make eho. Manusia saha orang mana rek naon rek wey si lain ya pagek jam huri di mana-mana anu ngaran eho tungtungna rek naon on sama rek naon rek apan eho na koslet kahujanan sia otak koslet goblok kalancik teh sia kitu we ka teh lain kitu da kudu bener sakudu pake manusia sada alien nya kayak alien teh naon sarua jeung ali agrem lain eta sorana nu kitu hayang apa nu kitu eta teh gajah rek ngenog setan gajah ngenog setan gajah ngenog naon Allahu Akbar anjing Allahu Akbar astagfirullahaladzim Allahu Akbar naon gajah ngenog timimiti iraha sekawat di sekolah itu gajah ngenog kabina-bina teuing naon ari aka aing kabayang eta gajah ngengelek boboko rek nileungleum sagede kumaha bobokona teh oh dahayam apa cek siang ngenog belegung Allahu Akbar naon nasi lain Allahu Akbar aya gajah pelung sakumaha gede na gajah biasa ge gede komo gajah pelung eta gajah sakali ngising sadesa kerungkup ku waduk nyinggil kulit putih geus atuh tong sisirean wae sia da gajah ngenog Dora, naon? Seling lapar, dahar yuk, dahar naon? Bubur gajah, bubur ayam belegung gitu, bubur gajah, wing mah tersep bubur gajah mah, naon itu, lamun bakakak gajah beuki, bakakak gajah, ai si lain kumaha ngadangkakeun anak anjing. Alah, nyolokna ku tiang listrik. Allahu Akbar. Kakara aing nasieuli euy. Halo. Ieu jeung teuas digebog teh dia. Katisan. Ya. Dola di mana sia? Ieu di tukang.
Aya gajah pindah kontrakan. Mana wae teh. Pak. Naon jang sisirian wae jang? Naon sisirian gajahna datang. Doraka sia beleguk ka kolot teh. Sia eta di curah cempelak. Ai-aina cempelak disebut gajah, da aing balik ka kolot ka gajah. Bapak aing ka dieu. Allahu Akbar. Aduh. Aya gajah nuju ngalamun. Loba hutang ka Bang Emo. Allahu Akbar. Nembala. Naon? Tingali ku sia. Naon? Aya gajah mamawa kantong. Rek sekolah PAUD aja. Ya, Pak. Di molotot tuh. Tadi teh gajah-gajah teh kaing teh. Saha deui atuh, Wak. Da bimbang ka gajah. Babatok sia. Geuning sia ngabahas kantong. Nu mawa kantong di dieu aing. Nya nah, tari bapan urutan gajah mawa kantong. Coba teh si koplok. Ye jeung nyiduhan ka anak teh. Kege garing. Mina teuing babatok sia. Teu sopan sia ka kolot teh bergug. Babina-bina teuing hayang dicakar ku aing. Babina-bina teuing. Naon dicarekan teh cecengiran, aya gajah darah tinggi. Gajah nak datang bulan. Allahu Akbar. Allah Gusti Nu Agung. Tong kitu ka kolot teh doraka. Tadi alus ngomong teh. Nya tumpah-tumpah. Kehel teh. Naon jangan kebrus. Aya gajah ti kebrus. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Baik teh geuning aya gawir. Kami rungkul. Meni reuwas kuring teh jebur kana gawir. Dadang adurudun. Aduh. Sugan teh geuning di dieu mah di Sunia Baru mah eueuh gawir. Baik teh ulah laju geuning gawir. Meni reuwas ieu kuring. Tiga berus kana gawir. Dada meni peuri. Naon merong. Itu sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengehna. Cik jang datos sararepuh hidup teh nya. Geus karolot si laing teh. Ai. Ngomong digitu-gitu. Aya gajah tuh turut muning. Geus yang. Ampura Bapak, ampura. Nya. Ulah kaget teh bangsa manusia. Uluh. Dulu itu ujang. Alah, Pak. Gusti Nu Agung mangkaning eueuh sasaha ieu dunungan eueuh. Aya anak ku tadi ge. Nya, apa naik duaan, di Sigareng mau ngabantuan nih. Mereka lah bapak deh menentu, Sigareng medagang obat le. Obat naon, obat kuat. Tenang jak. Si lain percaya ka dewek. Percaya naon ya Bapak? Percaya we kitu ka dewek. Nya percaya naon? Si lain teh teh dudungan, si mohon. Nu hayang didatang ka dikeun saha? Tusuk ngahaya. Aing merek nyoba we ye. Si lain hayang datang ka dieu saha? Ronaldo. Eta majang pemain badminton ya. Gusti Agung anak jeung bapak Garelo. Pak Ronaldo malah pemain badminton. Aji lain poli.
Ulah mata kaing bodoh teh turunan ti bapak deui. Ningali juragan anu bakal datang ka dieu sakedeung deui. Memang Semar Badranaya parantos pas paos wireh Raden Gatot Kaca Kiwari parantos aya di luar kayanana. Wah Semar tunggu nih anjir nepi ka wacis gitu bapak lain baheula kerja mar nomor atuh menang wae mun aing ulah kaget jai wa agan wah aya tamu buta bungku datang ke dieu nyata agan wa teh keung bot abdi gan sama kapi haturagan terima bot sama kapi haturagan terima dulu si gareng kemana gareng jagan di stopan ngelem wae hoream tong gitu kakolot teh care ketemu sia dicare tengah donawaran nya da sieun abdi si gareng yen tonyok nya luas kabeh jagan nya sia mai ka di sieun ke bapak ngalawan da bapak mah tarang adek agan geuning seueur tamu deui ka dieu tenang wa ulah kaget teh bangsa manusia saha ye kaula rek ngalan nyawa Semar Badranaya aya anak tenang pak tenang aya dunungan pak tenang pak sertifikat imah kabi geuna coba segeuna nah istilahnya bisi kusi dawala kebelaan Gusti pikiran kadinya eta ngarepkeun modar kain si orang berharap lain dina pikiran anak kumaha ieu jelema nya ya Gusti nu agung otak udang teh nu kieu alergi yang mengudang teh lain urusan alergi baru otak udang nu alergi mah da otak udang teh ya aing tamu diantep ya ya bagalingih ulah kaget ya aing Ketapang sareng candana di palati para patah patah sampai ayeuna hate bati ulah kaget bangsa manusia sanyet bener ya imahna Semar bener anjeun saha kaula wawaki ti sawarga Maniloka uluh pak ngaku-ngaku jelema teh nya menyawak dewa ka ramuekeun leuh anjeun saha kaula Gatot Kaca Gatot Kaca iyo Gatot Kaca teh ari nu tukang teh si Abdi Semar sieun Semar ari eta nu make ikat abdi bener Iqbal Iqbal nu pika depek kieu ari nu pangtukangna abdi iklan nya Dedi Mulyadi gubernur sih teh lain Dedi Mulyadi ngaran Dedi Mulyadi teh loba tuh itu mah bapak Dedi Mulyadi mah gubernur bapak aing si ganteng kalem anu kamari ulang tahun 55 HBD bapak Dedi Mulyadi mugia sehat salamina amin 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 emane mah wujud Pak Dedi nya sok we kena geuning yang kena nya Pak Dedi rek naon hayang ngomean jalan nu ka mana eta gang anu hareup gubernur goblok itu teh teh lain gang cikan sekali-kali mang dekekeun kan jauh aya naon anjeun ka dieu
pokoknya aing datang ka dieu rek ngalan nyawa Semar Badranaya. Oi. Agan tenang wae. Pepeskeun sirana ku aing. Eta denungan teh euy. Kana sirah batur teh pepeskeun. Oh, gua ada sirah batur di gelas. Lingkaran mimisan hirup maka malinaan nyalangkan alam bekasan Patimo kalawan doa nyalangkan alam bekasan Patimo kalawan doa Pepejeh jalan ke Bihun Meser kupati abonan Pepejeh upami wangsul Padadan sumaran bataonan Sindang layar perapatan Cisarang Purabuhun Samudaya kalepatan Padeni Suharjono Nuwunkeun anu kasuhun Cikuray gunung Cikuray Jalana ka raja Galuh Mun batur rai hate peuyear padianen di pateni adingan Gunung Guntur Jalana ka pepentasan Amin mundur Pak Asep Supriyadi